Di Jakarta nyeun imah bambu tagen ku hujan tinggal itu orang nurutan konsep Baduy terus serapan airnya loba tuh, jadi ulah hayang munya aya tanu nyun temuk hayang nyun di sa bungker sa kabehana di tembok teu aing mah tuh. Jadi tanah teh arasup, bahkan dia orang yang pori-pori ya wakaf kehadiannya tagen we tinggali orang nurut konsep cari tagenana orang ki mikirnya orang Baduy mah sok aya kaceritakeun banjir teh karena dia bersahabat dengan alam da alam teh lamun di sobatan mah da nyaaheun meureun tuh aing cengekan aing mah cek urang teh ucing marodol di ucing cek aing teh sok pupuk